Pertama kali nyieun buras beas ketan. Jadi caritananya barudak ieu beas ketana aya sesa uli jeung nyieun aug keur bulan mulud. Sesana ge atuh telo bangun aya paling ge saliternya ieu berhubung isuk aya nu rek digawe di sawah. Jadi ku aing dak dijieunkeun ieu kana burasnya atuh heuh budak helm per lamun cik bahasa kota bari jeung aya ayam suwirna teh mah ya berhubung ieu mah budak atuh polos bae doang kieu pan nya haju mah ngaranna buras. Pertama-tama namanya dak atuh biasa bae diisikan mantas diisikan pandak diaduk-aduk kana kekenceng. Tidak lupa budak nyap daunna dilempeula supaya ieu teh lemes ulah acak-acakan ulah rajit bae. Tanya lanjut dak ieu heuh dibungkusan ku daun kapanan tuh babari teu butuh modal gede nya dak ngan sahukur ribet doang barang jieunna atuh heuh pan kudu nyer daun heula kudu dideang heula ngan tabae lumayan nya ukuran bari jeung teu ngamodal madak. Tapi ieu ku aing nya mantas dibungkusan mah diteuneun heula kana kulkas dak soalna ieu nya beda poe ieu nek diseupan. Lamun isuk-isuk nyieunna moal kaburu dak soalna isuk-isuk mah geus leumpang ka sawah.